dek lebah mana tipikal sang wali Allah subhanahu wa ta'ala berkorban wa dunya boga dunya dan dikorbankan ya Allah ya Rob matakan melalui ilmiah ilmu nah dikorbankan melalui ruh dikorbankan melalui jasad nah dikorbankan melalui dunia dikorbankan jang tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ialah tipikal sang wali agung, maka ku Allah diberikan kabar gembira untuk para wali-wali Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna auliya Allah, ingat bahwa sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala la khaufun, kekhawatiran saeutik pun la khaufun, teu pernah aya kekhawatiran dalam kehidupan saeutik. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kamari urang geus ngadenge dalam penjelasan ayat bahwa ucapan orang, lengkah orang, gerak orang moal keluar tina monitor kekuatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, disiapkan ku Allah CCTV duh saha malaikat rokib, malaikat api saha malaikat nu aya beleh katuhu beleh kenca hareup tukang saha malaikat peuting, malaikat beurang bakal nyaksikeun pergerakan-pergerakan ucapan-ucapan bakal tercatat kabeh. Ucapan sombong nu diucapkeun bakal aya tulisanana aing teh hebat kan, keren kan, itu aya. Ucapan sombong dibeli dia ku aing jeung hulu-huluna emangna urang lauk kurang sombong aya pasti. Hai naon bae nu diucapkeun ku urang ngarayu kawedon-wedon, waduh ulah dianggap saliwatan be eta teh aya tulisan engke bakal didapoe kiamat. Haji Pendi dipanggil saudara Haji Pendi diharap maju ngaketer harita keneh. Ini tulisan rayuan apa ini di bawah pohon jambu? Masya Allah, nah iya bakal kajawan kabeh Gusti Wagu. Berarti kan naon bae ucapan anu pimaksiateun, mata dedelean anu pimaksiateun, ceuli dedengian anu pimaksiateun, gerakan leungeun, gerakan suku, gerakan naon be kabeh ieu bakalna dipenta pertanggungjawaban di alam akhirat ku Allah Rabbul Izzah subhanahu. Alhamdulillah. Nu boga kekuatan iman bakal aya ieu yang ngereteg. Nu boga kekuatan iman bakal aya rasa kasieun. Masya Allah, horenganan aing teh mun ngomong ngabohong bakal aya disiksa ku
ku Gusti Allah. Orenganan lamun aing ieu teh zalim lain sakieu di alam dunia engke pertanggung jawaban di alam akhirat disiksa bakal terus bisieun urang teh. Di samping eta Allah mere kewajiban salat puasa jeung sajabadan mun teu dilaksanakeun bakal aya pertanggungjawaban. Masya Allah sieun luar biasa jang urang ninggalkeun kana kewajiban tersebut. Maka dengan ayana kereteg kasieun sieun tina siksaan Allah, sieun tina berbagai ancaman-ancaman, maka dipaksa awalna urang teh dipaksa ngalaksanakeun daek salat itu perintah Allah, dipaksa daek ngalaksanakeun puasa itu perintah Allah, dipaksa kurang daek ngaji itu perintah Allah, dipaksa kurang tia diredkeun awak, diperengketkeun awak tina berbagai bentuk permaksiatan itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayatna urang geus berani ngorbankeun segala naon bege ieu lah urang ngaranna imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ngalaksanakeun perintah Allah ngejauhan larangan Allah. Ieu geus bisa sang kekasih Allah, wali Allah Subhanahu wali. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nginaheun amat kiai lamun jadi wali beuh atuh puguh be lantaran al-mansuru nabillah al-ma'zuzu nabi selalu dibantu ku Allah, selalu dimuliakan ku Allah. Wali Haji Pendi kira-kira ya urang satu jeung teu mun nyana teh jadi wali. Jadi wali kan? Wali nikah. Dagang karung ya kan, bolong karungna kawe tilu laju dioplos jeung kawe hiji ya kan, berarti kan eta ngaranna teh ya hianat dina dagangna. Masa aya wali hianat? Karung tanpa bolong nggak bisa Haji Pendi asal aya wedon-wedon langsung selfie dong, aya susuitan segala. Kira-kira iya lamun Haji Pendi tia iya tia jadi wali, kira-kira aya nu selfie wali tuh. Ya Allah, Haji Pendi diondang ceramah balik di amplopan, Masya Allah 2 minggu nyana ngeceprek napa ini langsung geus disebutkeun moal deui aing ka wilayah dinya, wilayah Beling. Piraku kayak Haji Pendi kos gitu diondang ngariung Haji Pendi ya kan, kemudian teh dibere berkat. Masya Allah sa RT nyarahun kabeh, giliran teh nyana dibere berkat na cicing bae. Masa wali seperti itu? Mutawalli hibbati rabbi bikulli ma amkana, ngaran wali mah bener-bener berkhidmat ka Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Carana diruhi rohna dihibbatkeun ka Allah, kabeh gerakan ruhna teh ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Tuh, matakan ndeu kumaha bisa jadi wali lamun urang teh ya berzikirna encan datang kana ruh, berbaca Qur'ana encan datang kana ruh, terus be salatna encan datang kana ruh atuh hese sebab ngahikmat ka Allah bil hikmat ya biruhi. Ya urang mapan kuarie ya kuarie helanan eta teh ye
letah teh ya pakai zikir ka Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teu datang kan ka hate letah doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata teh pan gula deuleu bete cau Ambon kuade. Terus we ari ieu mah tetep tas teh mah kolotra, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus be kan mata mah gular be bangun ieu apel burung ieu mulai kuade illallah illallah illallah. Serem ringanan eta teh keur mancingan eta teh jeruk keur mancingan apel cau Ambon benaon eta datang ka letah ketarak datang ka letah tak lamun geus mulai diasupkeun kana qalbu mantakan ieulah tak la ilaha illallah nah diasupkeun kana qalbu kudu aya nu ngabejaan berarti nu aya ngatur qalbu teh lebah mana jantung hate geus gerakeun la ilaha illallah asupkeun kana qalbu tak mulai kuari pereumkeun mata nage la ilaha illallah illallah kajero qalbu di dieu latifatul qalbi garana ieu tia susu beleh kenca dua jari ieu tia dihandapkeun susu beleh kenca di dieulah markas di dieulah pusat daripada qalbu tak la ilaha illallah dibabetkeun tia kana qalbu di dieu markas hate markas setan heulanan begitu diberi melalui illallah illallah ieu acak-acakan setan paburia setan nu aya tandukan wancelang tidinya tah barang wancelang setan teh acak-acakan berkat lagi jadi etan nu tukang mamawa berkatnya setan Masya Allah ulu bandang nganceng begitu diberi illallah 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 kuari mah mun geus ngararancelang kos kitu otomatis qalbu teh geus mulai ka Gusti Allah Subhanahu wa taala embung berarti teu kabita tah sanajan gede cau Ambon moal kabita sanajan luar biasa apel jeruk pohara luar biasa moal kabita kunaon atuh geus aya Allah andi qalbu teh la ilaha illallah geus bahasana ge eueuh nu dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala la maqsuda bihaqqin illallah mantap luar biasa teu kabita ku cau Ambon nu gede ngan sapiring doang kecuali dua peti meureun bloon keneh tah mah ya Allah ya Rabbi tak mulai didinya tia diserapkeun kana ruh susu beleh katuhu dua jari ke kahandap di dieu latifatur ruh la ilaha illallah Masya Allah tak luar biasa sanggeusna luar biasa tak ieu kan berarti kabeh napas kaluhur ka jero kaluhur ka handap kaluhur ka handap kabeh berangkat dihidmatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Allah matakan bil hidmah biruhi melalui roh nah hidmat ka Allah Subhanahu wa ta'ala moal aya ngalaweung di jero qalbu moal aya ngalaweung di jero hate moal aya mikiran pandemi moal sanajan dagang keur morosot ge moal aya ngeluh moal kunaon lantaran pinu ku Allah di jero qalbu jeung ruhna moal aya urusan jeung nana Masya Allah kanjeng Nabi Allah Ayub alaihi salam begitu diinformasikan datang eta tia pelayana ya Nabi Allah Ayub hewan ternak kabeh para rae pan sugih Nabi Allah Ayub teh awalna teh sugih satungtung deuleu hewan ternak di gunung-gunung ieu teh pinuh ku sapi pinuh ku umbe mun ditanya boga sa boga Ayub boga sa boga Ayub ribuan antah jutaan didinya laporan ya Ayub paeh kabeh kareta kan hasud jurig ditibdog ku jurig paeh kabeh Masya Allah datang
begitu diinformasikan jojong be wedang di Allahu Akbar, ternyata di hati enak embe sapi Masya Allah. Coba aja pendi kakarak hiji doang ya karung leungit bawa caprak sial jasa karung aing leungit hiji mahal atuh hiji gue. Masya Allah geus nyumpahan aja teu kira-kira. Leungit karung hiji diumumkeun disampaikan teu kira-kira. Iya kan berarti kan kolbuna geus katutupan ku karung. Ayo coba kolbu urang tia iya sing ade Masya Allah kelempang tek belantaran kosong kolbu urang tia kabang kiki jeung awewe irungna mancung bari jeung kulitna putih Masya Allah mere senyum deh ka urang langsung mata ngicipan ting. Ya Allah ya Rabbi eta begitu tek salat Allahu Akbar urang mananya tanya kadedelekeun irungna kadedelekeun senyumna jeung sajabana kunaon kosong kolbu. Lamun kolbuna teu kosong mah eusian aya Allah Masya Allah 1000 kali ulah kakarak liwat di jero kamar paduduaan moal nanaon kunaon atuh teu terpengaruh dengan irungna mancung gelis kulitna mulus lantaran kolbu dieusian ku Allah subhanahu wa ta'ala dihidmatkeun ruhna ka Allah ya Allah biruhihi wajismihi awak digerakin dihidmatkan ke Allah dur zuhur salat gerak Allahu Akbar dur asar salat gerak Allahu Akbar dur ieu teh isya subuh termasuk ayat puasa ieu awak teh dihidmatkan termasuk urang kuari ngaji bagian daripada perhidmatan awak ke Allah subhanahu wa Allah awakna dikorbankan jang demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Aya kerja bakti masjid pembangunan datangnya nak kadinya tanaga nak dikorbankan terus be lain hayang nyaran sarorokoeun di masjidna lain nongkrong di masjid dia ngomong mah ngorbankeun awak jeung tanaga orenganan dek ilu ngopi kos saji pendi lain ngadewas dikorbankan awak natia tanaga demi tegakna agama Allah demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hebat luar biasa tipikal wali kos gitu baheula mapan ye lamun aya tatangga urang tia imah dihadean Masya Allah ngabring tatangga tia gotong royong babantu malah matu rokok mawa nyana naon mawa kopi mawa tatangga baheula mah kos kitu silih bantu Masya Allah wari coba haji pendi tita babantu najis kecuali dikiriman rokok heula ayo coba tuh Masya Allah ieu pucisni wa dunya boga dunya seorang wali boga dunia pasti dunyana dikorbankeun jang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis dibangun ye make duit sorangan, masjid dibangun ayo diajakan tapi tetap korban. Ya Allah ya Rabbi aliti abah sepuh mun urang ngomongkeun abah sepuh ye masjid ieu teh ya baheula masjid dibangun ku abah sepuh teh geus teu ngajakan sasaha sorangan. Majelis taklim pasantren teh ya nyieun ayo be ku sorangan paling ge aya jelema nu miluan jelema miluan teh datang ka ngomong ka putra-putrana ka abah uci ka kula kabeh engke sia lamun nyieun majelis ke sia lamun nyieun kobong sia lamun teu boga duit ulah ka heulana ayo be nyieun make duit sia adapun batur ke aya nu iluan ulah mentaan teu pugah teu pugu ieu mah kobong can dijieun ari proposal geus kaluar jin pasantren jin majelis taklim sesuai jeung kebutuhan. Oh iya aya santri karak 3 nyeun 2 kamar teh
oh kuari nambahan deui eta teh tambahan deui jadi 3 kamar jeung sajabana ieu mah santrina can aya geus nyieun 2 tingkat make proposal eta mah deuk usaha mah berarti deuk ilu dahar di jero pasantren deuk lebah mana tipikal sang wali Allah subhanahu wa ta'ala berkorban wa dunya boga dunya da dikorbankeun ya Allah ya Rabb matakan melalui ilmiah ilmu na dikorbankan melalui runa dikorbankan melalui jasad na dikorbankan melalui dunia dikorbankan jang tegak agama Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa. Ialah tipikal sang wali agung, maka ku Allah diberikan kabar gembira untuk para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah, ingat bahwa sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala la khaufun, kekhawatiran saeutik pun la khaufun, teu pernah aya kekhawatiran dalam kehidupan saeutik dina urusan dunia itu terpengaruh dengan pandemi no Omikron cicit na corona, iya kan, corona tak anakan incuan kari cicit. Ya Allah ya Rabbi, tidak pernah terpengaruh dengan situasi apapun. Politikan gejolakna perekonomian jeung sajabana moal ke bakalna dibahas dalam ayat selanjutnya. Masya Allah, sakabehna tergenggam dalam kekuatan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, segala usia kabeh tergenggam dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah RT deka mana teh, jadi RTB sombong. Hei dele Namrus nyana jadi raja salam dunia. Hei dele eta teh Nebukadnezar jadi raja salam dunia. Sadad bid'at raja salam dunia, hancur ujung-ujungnya nabrak dalam kekuasaan Allah. Atuh Sapira Haji Pendi raja salembur doang, dek sombong karena salembur doang, dek ngelawan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang wali agung, wali Allah tidak akan pernah takut menghadapi situasi apapun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jaga di alam akhirat komo wali agung. Masya Allah, batur maantri di padang mahsyar kabanjiran ku kesang Haji Pendi kesangna datang ka beheung kalelep wali moal santai benya nama di bawah naungan arus ieu teh aras ngopi ngarokok pelecus. Waduh ih di aras mulai Haji Pendi tikelekep la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah, merdeka anu sangat luar biasa. Ayo iya untuk menggapai ridho Allah, untuk menggapai sang kekasih Allah, korbankeun naon aya dina awak urang, jasad urang korbankeun, tanaga urang korbankeun, kabeh demi penghidmatan ka Allah Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kakarak mantep luar biasa, bebas moal aya ngirung, moal ieu nu mantak ngirung ge naon deui nu tapena jelas halal wali halal ngirung boga kepentingan eta lain nu disiaran ridho Allah. Jalama-jalama anu boga tipikal nyiaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala bakal aya kecerasan anu sangat luar biasa. Moal aya ngirung dina ngomongna jelas bakalna, karena tidak akan pernah ada rasa takut menghadapi situasi apapun, karena kabeh aya di genggaman kekuasaan Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala.
aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah, masih pancang kene orang nyaritakeun sang wali, para tipikal para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ke wali tia bakalna ieu berurutan, aya nu ieu tia berpangkat imaman, aya nu berpangkat eta tia wali autad, aya nu berpangkat wali ieu tia abdal, wali nujaba dan sebagainya. Terendah tingkat kawalian teh ngaran wali teh ieu martabat kawalian walil mukminina wal mu'minat, terendah eta teh tingkat ngaran kawalian. Mentakan jelema nu asup ka sorga sanajan paling terendah mukminin mukminat asup ka sorga yaitu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tangke teh ya nu kuarieu ye henteu jadi wali anu engke mah dikasorgakeun tetap ieu teh jadi wali. Tuh mudah-mudahan urang teh jadi wali na teh di dunia keneh. Kos kitu ieu teh engke aya nu pang panderian jasa jadi wali na pang panderian. Pang panderian nu geus tereh tutup lawang sorgana, tereh tutup. Coba malaikat pariksaan gebragan di neraka. Nu iman sanajan sagede khordal, sagede eta tia sagede biji sasawi asupkeun ka sedeh ka sorga, gebrag coba digebragan kabeh geus eueuh. Coba pariksa deh, dipariksaan oyok neraka, dioyok neraka terus bisi aya keneh kan lamun geus nutup mah hese tutup kan gitu ka dia digebragan kuari geus mulai lawang sorga tetereh nutup krek. Coba do beredele di daftaran, begitu di daftaran teh daftaran sorga teh Haji Pendi ketinggalan di mana yang Haji ya Allah ya Rabbi. Coba oyok ayah dari mana Haji Pendi orenganan Masya Allah dihandap di dasar di jero batu teh ngap Allah tah coklat Haji Pendi gegera Masya Allah tak di bawah takarak diasupkan dongker berubah. Wah begitu asup ke jero sorga nutup langsung sekaligus. Eta ge wali kereng ke di ujung-ujungna moal pati-pati diasupkeun ka sorga lamun lain wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ieu urang maningan tikuari imtisalul awamir wajtidabun nawahi bakal dibere jiwa anu bebas, jiwa anu sangat luar biasa, jiwa anu bakal dibere kabar gembira ku Allah, dibere hiburan anu engke dalam ayat lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Perjalanan dakwah Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah dibayangkeun jeung digambarkeun perjalanan dakwahna teh bertaburan bunga di kiri dan kanan, ulah dibayangkeun mulus tanpa hambatan. Begitu sang baginda diperintah ku Allah subhanahu wa ta'ala eta teh ajak asirotaka, kerabat-kerabat dekat wahai sang cuncuna, supaya iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Pan langsung Kangjeng Rasul mulai ieu teh dakwah terang-terangan naik ka luhur batu, dikumpulkeun dudu luarana teh ayuhal eta Banu Muthalib wahai Banu Hasyim tau merene cak urang Jawa merene atuh brag-brag lantaran dibayangkeun jeung digambarkeun teh endeuk ngababagi sembako harita lantaran pan Kangjeng teh suami daripada Siti Khadijatul Kubro,
Siti Khadijah teh sudager kaya dirinya pangbengharan di kota Mekah teh. Beuh, luar biasa. Sedangkan diundang ku Kangjeng Rasul, wahai para kaum kerabat kumpul eta teh beuh atuh bragreg dararatan. Kunaon dianggap deuk mere sembako. Kunaon begitu ngomongkeun dulur bahwa pangeran teh anu nyieun urang, nu nyieun saeusi bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lur, lain Lata nu urang dipuja-puja, lain eta teh Uzza, lain Manat nu dulur disembah-sembah, lain lur bahwa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pangheula-heula nu kecewa eta Abu Lahab. Cak Abu Lahab ku sial-sial teuing. Hanas aing mah eta teh hudang hees teu mandi heula. Geus teu kaburu sarapan-sarapan acan beusi katinggalan sembako. Ngingkrig bae datang ka nyana kan mamawa salimut teh masih dibawakeun. Sek bae ku sial-sial teuing si Muhammad. Masya Allah muacapak luar biasa. Tah eta pangke kemudian turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tab. Masya Allah, berarti kan penentangan dasar. Muncul Abu Jahal, muncul eta teh Nador, Walid bin Mughirah. Masya Allah, eta tokoh-tokoh besar anu masih aya kekerabatan dekat ke Kangjeng Rasul terus menentang daripada laju dakwahna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berat luar biasa. Padahal mah geus diperjuangkeun ku Kangjeng, dikorbankeun waktuna Kangjeng. Geus sare ge sakapanggihna luar biasa. Harta atuh geus pohara luar biasa dikorbankeun datang ka Siti Khadijah teh bebeakan kabeh. Tuh Masya Allah nu mantakan nu tidak pernah hilang dalam ingatan sang baginda. Sakumaha poharana Siti Aisyah di sisi sang baginda. Sakumaha pohara luar biasa anu saling dipakai kacinta ku Kangjeng Rasul, tetap tidak akan bisa mengalahkan kehadiran Siti Khadijah. Ya Allah, matakan cak Siti Aisyah kaula henteu cemburu ka Siti Hafsah, henteu cemburu ka Siti eta teh Maimunah, henteu cemburu kanu itu, tetap anu paling dipakai kacemburu ku kaula Khadijah. Masya Allah, kunaon sebab selalu baginda Rasul kadang-kadang nyebutkeun Khadijah padahal geus wafat. Teringat terus luar biasa aya adi iparna leumpang set bek cak Siti Kangjeng Rasul keur ngobong ke jeung Siti Aisyah keur ngobrol aya eta teh adi ipar jadi adina Siti Khadijah padahal teu kadeuleu berarti kan ada beuteung cak Kangjeng teh okos suara Khadijahnya leumpang padahal teh adi iparna ieu teh suara Khadijah atuh Siti Aisyah panerda cemberut Khadijah deui enak tuh Masya Allah ikeur nyaritakeun kunaon anu sampai tidak hilang dalam ingatan sang baginda perjuangan Khadijah anu sangat wah istimewa jelas. Tapi kan Masya Allah terus-terusan rongrongan di kalangan para gegeden bangsa Arab pada saat itu. Munculna Abu Jahal, munculna Nador, munculna Walid bin Mughirah. Encan terus di Madinah muncul dari kaum anu ieu tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani, termasuk orang-orang munafik. Abdullah eta teh golongan munafik, Masya Allah pohara luar biasa. Ayo sangat pohara, maka baginda sebagai manusia biasa arod basarnya biasa ngaran manusia mah mun teu dahar atau aya lapar teu nginum aus itu ngaranna arod basariyah teu sare tunduh iya kan teu ngaji rada beurang teuing dula deuleu ka jembahe itu arod basariyah terus itu ngaranna arod basariyah
ya normal lah sang baginda Rasul teh aya tekanan ti dieu ti ditu teh aya kasedih. Sanajan kan sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan abdolul makhlukat, pangmulyana makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan ayakna langit, ayakna bumi, ayakna binatang, ayakna seluruh makhluk saeusina, ieu ayakna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngomongkeun Kangjeng, ngomongkeun dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandaina anjeun wahai junjunan, kaula nu agung moal nyiptakeun langit bumi jeung saeusina. Masya Allah, kan luhur jasa kan. Maksumun, pasti terjaga dalam dosa. Anu geus dipastikeun min ahlil jannah, bakal jadi bintang surga anu sangat luar biasa. Tapi tetep ieu arod basariyah teh tetep aya. Ulah kieu make ngomongkeun babatok Yahudi zaman baheula. Lain nu kuari baheula ieu mah. Make babatok termasuk Nasrani baheula kan mencemooh. Piraku sih nabi dahar, piraku sih cenah ngaku nabi nginum, piraku sih nabi kawin. Kan eta kudu digetak pas gitu kan. Hai, percaya henteu maneh bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi? Percaya baheula Nabi Musa dahar henteu, nginum henteu, nikah henteu, kan sarua kan. Nabi Musa dahar, Nabi Musa nginum, Nabi Musa nikah, kok nyana nuding ka Kangjeng Rasul piraku sih nabi dahar. Tuh, itu Yahudi terus. Ya Allah ya Rabb. Maka sebagai manusia biasa tah kitu ieu teh sebagai manusia biasa, sifat kemanusiaan, arod basariyah, aya sedih Kangjeng teh tina berbagai tekanan. Maka Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam menghibur sang nabi akhir zaman, menghibur sang baginda supaya ulah terus aya dina kesedihan, jangan sampai terus menerus terkungkung dalam kesedihan. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam ngajelaskeun tuh ayat-ayat anu berhubungan baheula jeung Nabi Allah Musa, perjuangan Nabi Musa, ayat-ayat anu berhubungan ke jeung perjuangan Nabi Allah Nuh alaihissalam, ayat-ayat anu berhubungan ke jeung perjuangan Kangjeng Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, Kangjeng Nabi Allah Lut alaihissalam. Wahai sang baginda, kau lihat perjuangan Ibrahim alaihissalam betapa luar biasa, ditentang ku Namruz ke jeung para pengikut-pengikutnya. Masya Allah, menyita waktu, menyita segala-gala pohara dahsyat anu sangat. Tapi apa jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tempo dulu? Nabi Allah Ibrahim bersabar dengan beristiqomah beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Wahai cucuna, lihat perjuangan Kangjeng Nabi Allah Lut alaihissalam. Masya Allah, pan biadab luar biasa. Masyarakatna kan eta teh kaum LGBT kan kos gitu kan, lalaki beukina ka lalaki. Gusti barang dibukakeun jubur Haji Pendi robek homo kan, awewe beukina ka awewe lesbi kan, aya anu beuki ka lalaki beuki ka awewe beuki gay kan, hese luar biasa. Bahkan pamajikanna sorangan kan ngilu karena rombongan tersebut, coba kumaha teu nyesek hate. Tapi kan terus dihadapi oleh Kangjeng Nabi Allah Lut alaihissalam dengan kesabaran. Ikuti jejak sang Nabi Allah Lut ketika terus dihadang ku para pengikut-pengikutnya, dihadang ku para musuh-musuhnya.
sederetan anbiya wal mursalin seperti itu, maka engkau wahai junjungan ikuti jejak sang para nabi, sang para rasul tempo dulu pastaqim. Masya Allah, tuh turun ayat pastaqim teh, beristiqomahlah wahai junjungan. Kos kitu ieu teh. Ya Allah ya Rob Gusti nu agung, pada dasarna ieu teh parentahan teh jang urang salaku umatna. Pasti para pewaris nabi, yakni para ulama, kiai, ustad, abuya, pasti geus ngajadikeun sunnatullah, bakal dalam perjuangan negakeun agama Allah Subhanahu wa taala anu ngarongrongna loba bakal macam-macam bentuk rongrongan teh. Aya nu iileuneun bae horenganan dek malingan berkat doang. Eta kan rongrongan sarua. Ya Allah, guru urang baheula datang ka eungapeun biasa geus lah cenah teh dengan balik beuti heula. Kunaon anu mantak dibalik teh heula beleng kapian di. Bermacam-macam. Ieu keur carita kalangan ulama atau lain di kalangan ulama bae. Sakabe jelema anu aya imanan dalam qalbu pasti bakal aya rongrongan. Maka tetap berjuang wahai para umat Islam, ieu teh dengan cara pastaqim, beristiqomah ka Allah Subhanahu wa taala. Carana bil amali bi amri rabbik, ngalaksanakeun naon nu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala. Salat diparentah ku Allah, istiqomahan salat. Jelaskan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimin, berarti kan nyiar ilmu teh wajib. Ngaji yuk ka ustad, ngaji yuk ka kiai, disesuaikan ku urang kejeng kebutuhan nu aya di awak urang, itu kan farido. Terus urang ngalaksanakeun ngaji, hayu tak eta istiqomahan ngaji teh pastaqim. Tuh mulai ulah dianggap mudah, istiqomah teh ulah dianggap mudah. La tatayasar al istiqomata, ulah nganggap enteng istiqomah teh, lantaran istiqomah teh illa bi ifa'i haqi kulli martabatin, kecuali bisa nyumponan setiap langkah-langkah, setiap makom-makom, setiap martabat-martabat sesuai kejeng martabat urang. Ya, dina makom syariat baheula ya, syariat ya. Urang ngaji beunggal minggu ka dieu ngaji. Geus nu penting urang hadir deui ngaji. Sanajan di jero ngaji nama ieu teh tujuanna teh endek ngadahar uduk doang. Tapi kan johirna ngaji baheula. Padahal dek bari jualan jas. Anjeun bentukna ngaji bae. Malah mah jero-jero nama horenganan aya janjian. Jeung rangda. Masya Allah, ngan heulan ulah dideuleu eta da baheulanan, tapi kan ngaji be hadir unggal minggu. Eta ngaranna istiqomah, eta teh ya menurut pandangan syariat istiqomah. Ngaji baheulanan. Padahal geus datang ka majelis mah geus teu nyaho dedengean naon, tak dasal diuk be langsung es kerek sagala. Nya mah hudang-hudang geusan. Atuh masalah. Secara johiriana eta ngaranna istiqomah, pas kitu ngaranna. Tuh
Masya Allah, lantaran kan engke istiqomah ya ayam minas syariah, ayam minat toriko, ayam minal ma'rifat, ayam minal hakikoh. Eta bekalna aya istiqomah di jero syariat, aya istiqomah di jero eta toriko, aya istiqomah di jero hakikat, aya istiqomah di jero ma'rifat. Masya Allah, ikan lintan truk-bantrak la tatayasar, ulah dianggap mudah al istiqomah ta istiqomah. Masya Allah, pernah Jibril ngomong alhamdulillah kalau istiqamah, Masya Allah istiqamah tah sihat ikis posisi naon tuh. Ya Allah Gusti nu agung, urang teh ngajaga hak syariat adalah fil ahkam, pamin riayati haqqi syariah adalah fil ahkam, menjaga daripada itia dalam syariat riayah fil ahkam. Geus berarti urang salat geus urang tia make rukun wudu, rukun narapi wudu na rukun salat, syarat salat nang geus teh walaupun kolbu mah ngampleung ka mana. Usolli fardu zuhri Allahu akbar sungut bismillahirrahmanirrahim cak haji pendi ku sial teuing poe ieu ti isuk meletup can anu meuli hiji-hiji acan. Bener Kiai bener. Tapi kan terus bisa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, Masya Allah, ieu kolbu kan ngaran cabang ka mana. Tapi di dalam wudu nak rapi, di dalam rukun-rukun nak rapi ya lan. Iya lah nanti sakitu teh ayo be asal dur johor salat, dur asar salat. Eta istiqomah bengan kelas syariat terus kitu ngaranna. Istiqomah di syariat. Matakan ya urang yang ngararaji be ka dieu teh be ngaji teu lan make pandangan syariat mah ieu mudah-mudahan geus bagian daripada istiqomah. Tapi kan ketika kurang ditaeken mah kana istiqomah fitorikoh belum tentu. Ya Allah Gusti nu agung, Masya Allah, lantaran ieu dina martabat wapi martabatin nafsi eta tia riayat fitorikoh riayatu torikoh. Lamun enggeus bicara teh be ngajaga nafsu enggeus riayatu toriko. Ya Allah, lempang ti ieu mah deuk ngaji ka dieu di bejaan nafsu urang awak urang. Awak sia teh ngalengkah ka dieu teh ka majelis ka Cilongok deuk ngaji teh. Lain tujuan naon sia awak hiji be nyiar kariduan Gusti kulata la maksuda bihakin ilallah eueuh nu dituju hiji be Allah ti imbah teh be datang ka dieu ka Cilongok teh hiji be terus kolbu teh didorong ka Allah keun hiji. Masya Allah teu kaganggu saeutik-eutik acan sanajan loba rang daharerang ge. Teu kunaon tujuanna ka Allah. Geus teu nyahona naon geus malah mah geus teu neuleuh awewe loba teu neuleuh awewe nu kumaha lantaran cibe ka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teh begerakan lamak sudah biakin ilallah teh teu kagedag ku ayana awewe teu kagedag ku ayana itu terus be torojol aya jelema anu ngajak euy ka mana ka jelema ka mana ngaji lah si ulang ngaji ieu be jeung aing nya moal kagedag teu be terus gerakan kolbu teu pernah ieu tiang terhenti hiji kali teh dieu tunggu teu nyaho-nyaho acan nu digigireun ge geus teu nyaho lantaran kalbu teh ka Allah bae lah. Ya Allah ya Rabbi geus moal aya bae pupar-papar segala mentar rokok kabeh tetangga henteu
sagala teh be culak-culek cek tetangga teh ieu tetangga diuk maksudna ieu si ka mana kopi aing goreng dicokot punyana atuh pira aku ngaji tahu kos gitu bae karena bediukna la maksuda bihakin ilallah ngadengekeun la maksuda bihakin ilallah kabeh tujuan karena kariduan Allah. Ieu gerakan riayati nafsi teh seperti itu terus be ieu teu pernah goyang saeutik pun terus be naon be nu dilaksanakeun kana nya hiji be ka Allah. Balik ngaji diondang haji pendi teh ku tatangga ieu teh ngahaturan calik berangkat ngalengkahna la maksuda bihakin ilallah dek ngariung ka imah tatangga teh sanajan gede berkatna teu kadeuleu lantaran kanu disiarna ridho Allah jarang jadi otomatis bakalna riayah teh yata di jero kolbu teu kagedag teu kabayangkeun amplop teu kabayangkeun berkat deuk aya kumaha be deuk aya bakakakan tah deuk aya jerukan tah deuk eueuh urusan lantaran lengkahna la maksuda bihakin ilallah tuh moal aya bahasa kieu waduh aing keur peuting mah masyaallah ngariung ka negara beling kan siang ngomongkeun ka negara beling kunaon atuh aing capek-capek ka ditu berkatan Gusti nu agung masyaallah tah masa toriko kos kitu balangkeun ka sumur kan kos kitu kolkolasi duniawi Masya Allah langkah natia dengan santai luar biasa dengan senyuman teg lantaran teu boga beban duniawi hiji we ka Allah subhanahu wa ta'ala mapatahan teh cenah jelema teh ieu teh ngereteg hatena ka Allah cenah daek salat cenah daek ngaji cenah daek teh nyambi lillahi ta'ala diserahkeun sapinuna ka Gusti Allah teh eta teh teu goyang kos kitu itu istiqomah dalam thariqah kos kitu eta nu beberat lagi kos kitu lain kieu pen ieu lain kieu ieu thariqah teh ngabring ustad salosbak eta ustad salosbak ngabring deuk mana berbeat thariqah diri nyontok beat thariqah teh masya Allah datang ka imah teh eta ustad teh geus mulai nyakan tas la ilaha illallah ngaranclang teh naon diucung-acung deui kopeah ngararanceleng ya Allah kuari mah geus bertorikoh cak ustad teh euy kami mah geus bertorikoh ieu teh ieu kuari geus mulai ndele tatangga ngaji teh ye syariat keneh sia mah ndek ka mana sia eta ngaji abring-abringan kitu ndek gaji ka Cilengkong sia mah kelas SD keneh sia mah aing mah geus torikoh dong Masya Allah gampangin ngomong geus bertorikoh dong emang kos gitu tad hei tad disesuaikan sungguh cek wae hayin kos gitu bertoriko teh lah riayatul qalbi ngajaga hati pinapsi ya teh terus pergerakan gaya baik muasaroh jeung dulur teh lain hayang kapuji ku dulur teh tapi nyaran ridho Allah ayo kurang teh yatim diperhatikan miskin diperhatikan teh lain hayang ka alam bu masya Allah hebatnya bu poharanya lain eta teh la maksuda bihakin ilallah hiji mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala magahan ngaji teh lain hayang disanjung di mama di abuya lain malah geus teu nyaho cak paribasa batur teh ngomongkeun kumaha teu kunaon dalam pikiranna teu kaur ngadengekeun omongan-omongan batur teh hiji we nya mah ka Allah subhanahu wa ta'ala itu riayatil qalbi masyaallah itu ngaranna berthariqah istiqomah dalam thariqah berangkat ke masjid dur johor la maksuda bihakin illallah lempang ke masjid nu kadeleukna kan nyaran ridho Allah kabayangkeun berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala duh Gusti kabayang kuari teh ku urang
moal aya nu bisa neuleuh, moal aya nu bisa nyieun kana 7 lapisan langit, moal aya nu bisa nyieun kana 7 lapisan bumi, moal aya nu bisa nyieun kana lautan, kana tatangkalan, kana berbagai binatang-binatang. Kabeh ieu teh ya anu bisa nyieun teh Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ngageter dalam jiwa urang. Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Tah igetan maha agungna Allah ketika urang dilaksanakeun takbir teh Allahu Akbar, ngageter luar biasa. Kunaon ieu teh keur ngahareupan jeung Sang Maha Agung anu saha luar biasa. Sang Maha Agung anu nyiptakeun langit bumi jeung sagala eusieuna, terus be teu putus tah kolbu teh kitu be. masyaallah. Begitu neuleuh Haji Pendi bener ngageter nyana Allahu Akbar, ngageter horeng candahar Masya Allah. Ieu kakarak istiqomah fitorikoh teh jauh jasa heulanan urang. Ngomong-ngomongkeun istiqomah fil hakikat, istiqomah fil makrifat, ieu kan ke bakalna ngajaga sir ya ayatus sir. Masya Allah geus hese ngomongkeun tah. Tah ieu mah urang saeutik-saeutik deh heulanan teh be Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang kabeleteran istiqomah. Karena ketika diberi ka istiqomahan teh Masya Allah kohar. Mulai ku ari heueuhnya berarti kan salatna nyaran ridho Allah ya, puasana nyaran ridho Allah lain puasana hayang teu neurak dibacok lain. Mulai ngageser kan hayang sohor Haji Pendi pohara luar biasa. Puasa datang ka mati geni sagala. Bukana ngadahar cabe rawit 7. Ya Allah, jang puasa naon? Pelet. Laju manjur henteu. Pan rugi nu aya. Beteung lapar. Masya Allah buka heuha laju ujungna mati geni, laju kan laku henteu, laju paeh ka di jero di alam akhirat neraka pan sedang. Ya Allah Gusti. Imam Al-Jurjani ngomongkeun kun tolibal istiqomah, carilah istiqomah. La tolibal karomah, ulah nyaran karomah, ulah ieu teh. Masya Allah. Karena hayu beges anu paling tertinggi karomah teh adalah jelema nu mampu dalam beristiqomah. Al istiqomatul kubro eta teh al karomatul kubro, karomah terbesar dalam para wali-wali Allah adalah al istiqomah fi hidmatil haq, fi hidmatil khaliq, la bi izharil khwari. Masya Allah, la bi izharil khwari. Ibadah ngahadam ka Allah lain nyeleneh nyieun supaya aya kahebat mama pepen hebatnya lain kitu. Masya Allah ya ibadah. Guru urang almagfurlah Aba Uci ayo dur johor kucluk ka dieu salat deuk aya santri duaan tatiluan urus balik deui ka ieu mah dur je asar kitu kan nongtrong-trong sabodo deuk aya santri duaan deuk aya santri tiluan urusan aya kah terbersit be dalam pikiran santri teh seuna loba seuna ngarebu hayang kasebut abuya mama santrena ribuan eueuh sataiku aja kunaon pandek ibadah ka Allah. Dekat ibadah ka Allah teh teu kudu boga santri ribuan teu kudu. Naon bedana aya santri saeutik ge aya tiluan doang sedang nu hiji budugan. Nu hiji congean. Jeung santri ribuan naon bedana? Ya ayeuna ieu
Ustad Kiai nu maragahan ngaji di lembur-lembur teh aya nu duaan, aya nu tiluan, aya nu malam Senin, aya nu malam Salasa, aya nu malam Rebo, aya nu lah 10-an. Ge geus dengdek bade sisi musola. Baya aki-aki bade ngongkong. Bebatur banggesan ngaji bubarnya mah geus kerek-keneh pada teh ieu. Tah jeung kuari di dieu ngaji cak paribasalah 1000-an mah aya meureunanan naon bedana magahan ngaji nu 2an 3-an di musola jeung ngaji ribuan kieu bedana lamun memang tujuanna ka Allah Subhanahu wa taala eta magahan ngaji santri saurang naon maksudna lillahi taala eta teh nyiaran ridho Allah eta santri sabaraha 10 naon teh maksudna nyiaran ridho Allah eta santri sabaraha 100 naon maksudna nyiaran ridho Allah naon anu ngabedakeun antarana itu hiji 10 100 kan eueuh lamun motifna jangan ridho Allah ieu mah pan motifna hayang jadi mamakna hayang loba panggilan Masya Allah atuh ijazah sagala pan Haji Pendi Gusti nu agung Masya Allah malah mah ngahaja santri teh bedijieun aya pengeluaran sagala ngahaja lain nurutan sehingga dewas ngahaja abeh kasebut buunya keluaran mama pepennya awas ngagilak saeutik pikiran seperti itu coplok jadi kakiaian menurut Allah Subhanahu wa taala ulah aya seperti itu la maksuda bihaqqin illallah lain batrak-batrak pastaqim alal amal bi amri rabbika wa du'a ilaihi kama umirta sesuai jeung apa yang diperintahkan kepada engkau wahai sang junjunan tuh Masya Allah ieu istiqomah ta ieu istiqomah ya Allah Gusti nu agung Abi Said teh aya nu nanya Kiai tuh aya jelema pohara jasanya dibere karomah ku Gusti Allah yamsi alal ma'i bisa lempang dicai napak sancang Gusti kumaha jawabana Kiai innas sama eta teh innas sama wadifda kadzalik heuy lauk bangkong jadi bisaeun dicai bisaeun dek kudu kunaon nyohor-nyohorkeun awak bisa lempang dicai ja bangkong ge bisaeun berarti kan eta karomat sarua jeung bangkong pan teh kira-kira Masya Allah aduh urang mah pan muharakeun jasa kan aya deui Kiai inna fulanan yatiru fil hawa aya jelema beuh dibere anugerah karomah teh bisa hiber di luhur awang-awang cak eta Kiai teh inna tuyur kajalik manuk peking ge bisaeun berarti kan eta karomah wali lamun urang teh hayang jadi wali hayang boga karomah hiber sarua jeung hayang jadi peking manuk peking rendah kan ya Allah diomongkeun deui ya Kiai eta teh inna fulanan yasilu ilal silki wal garbi fi anin wahid paharanya tuh si itu teh ya nyana diondang tek be ka acara di belah ditu di belah kaler acara di belah kidul haraya sek be ya Allah naon jawabana inna iblisa kajali iblis ge bisa aya di ditu aya di ditu aya di ditu bisa naon bedana Masya Allah eta bingung jelema nu nanya ka Kiai Said pakila pamal kamal indaka kesempurnaan manusia teh menurut anjeun Kiai naon cak eta teh Abi Said antakuna fi zahir ma'al khalqi wa fil batin ma'al khaliq Masya Allah nu paling sempurna mah jelema secara zahiriah nama jeung masyarakat henteu kadeuleu boga kaistimewaan kukum haja biasa wayah dahar-dahar wayah nginum-nginum wayah ngobrol-ngobrol biasa eta Kiai ngaroko ngopi sagala tapi horeng kolbu nama ka Allah Subhanahu wa taala Gusti nu agung kadeleuna be ubral obrol johiriah nama tapi kolbu na ka Gusti Allah henteu kadeuleu secara johir istimewa
teu secara johiriahna istimewa henteu kieu ye ret asup ka jero kamar kunci cetrek keur khalwah mama ulah diganggu keur khalwah janten biasa baik kahirupana itu adalah kahirupana biasa baik kadeleuk nanti ya jatilok puasa unggal tahun unggal poe tahunan henteu kasebut si eta nya puasa tahunannya henteu kasebut eta teh beuh di jero kamar bae henteu jam sabaraha bae ka ieu mah kiai eta katanggih kadang-kadang mah jenengan keur ngagoler teh ngarokok palecus tapi ternyata kolbuna ma'al khaliq teureun-eureun jeung Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia paling sempurna menurut para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ieu pandangan urang salah. Pandangan urang menulun anu hayang nu hebat-hebat bae. Hayang nu hebat-hebat bae. Atuh ka Haji Pendi ge disebut hebat kunaon uisna putih kabeh. Tuh masya Allah wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Ulah sampai melampaui batas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Haji Pendi eta mawa jablay deuk naon maksudna laju eta diajak ngobrol be di sisi galengan naon maksudna nandur ye sing hade awas benda mati teh cak pandangan johir urang kenteng eta benda mati kayu tah ieu teh benda mati ieu anu kurang dipijak teh ya keramik marmer itu adalah benda mati cak pandangan urang. Tapi secara hakikat itu adalah bukan benda mati. Nu mantak jaga di alam akhirat bakal dijadikan saksi-saksi ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nuduhkeun bukan benda mati. Masya Allah. Ini bakal jadi saksi, kenteng bakal jadi saksi, ieu teh ya dinding bakal jadi saksi. Nah nu kurang dipijak bakal jadi saksi ketika jaga urang dihadapkan dalam Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala bakal nyaksian kabeh Gusti kaula nyaksian cak kenteng teh ya dina poe Minggu ieu teh kaula nyaksian bahwa ieu teh ngaji Gusti. Masya Allah ngaji Gusti cak kenteng itu kula menelur ada HS ulah diomongkeun eta mah. Ya Allah ya Rabbi ini bakal jadi pembela-pembela naon anu aya di lingkungan urang kabeh. Urang salat di mushola, urang salat di masjid itu bakal ngajadi saksi jaga dina poe kiamat kan untung luar biasa. Hai Haji Pendi eta naon tah bakalna diuk dihandapeun tangkal Ambon bari mawa jablay apakah eta tangkan Ambon boal nyaksian bakal pen galengan bakal nyaksian bakal duh Gusti nu agung Masya Allah ieu kabeh bakal kanyahoan ku Gusti Allah innahu bima ta'maluna basir ku ayana kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu bagus amaliyah nak teh kanyahoan atau bakal dibere pahala nak sorga nu jore ku Allah teh bakal kanyahoan atau bakal dibere balasan neraka payujazikum dengan ayatna Allah maha basir maha mengetahui kabeh moal aya kecolongan kabeh layak ta sayun moal aya saeutik pun anu samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Eueuh nu kaluput eueuh nu teu kaliput kabeh kaliput sakecil apapun. Masya Allah atuh payujazikum eta mantakan dibalas sesuai kejeng amalna. Saudara Haji Pendi maju ngageter Haji Pendi beuh Masya Allah nyana mah atupan ketumna di majelis taklim teh
ngaji istiqomah pohara. Masya Allah pahala ngaji teh begitu teh ditimbang aya 10 ton pahala ngaji. Ya Allah kan pohara luar biasa kan. Masya Allah begitu pulang ngaji horeng sok selfie-an. Bahkan gaya derang dage di suitan segala ku Haji Pendi tuh timbang amal kagorengan 20 ton payo jazikum Gusti nu agung mantakan yuk kembali introspeksi awak urang daripada jaga urang teh engke ditimbang teh teu bisa urang kan ngahapus atawa nambahan wari yuk unggal poe timbang amal urang. Iyalah nu dimaksud muhasabah menghitung awak poe ieu teh sia geus maca Quran sabaraha ayat anu dibaca ku sia awak poe ieu teh sia ieu salat teh geus sesuai encan. Masya Allah dihitung kurang Masya Allah subuh ge kaberangan orang malah aya nu can kodo-kodo acan baru gegegeraan be panggilan pidato dah ya Allah sentimen tamah ku situ muhasabah yuk urang hitung. Masya Allah gerakan urang teh ben nuheulan cak pandangan urang itu ibadah terus urang hitung di mulai bijil mata poe teh datang ka zohor ieu teh hitung ku urang mata urang geus maksiat sabaraha kali deuleu awewe anu lain mahar ceuli urang teh ieu geus ngadengekeun suara-suara nu haram teh geus sakumaha. Duh Masya Allah pan eta teh ku teu betah-betah teuing urang teh ieu HP dideleuan hayu Gusti pan eta aya nu liwat sagala iklan kula mah resep cak Haji Pendi teh dina HP neulan nu iklan kunaon eta nu make BH doang bode jasa S2 na ge naon eta S2 beres kira-kira kolot-kolot ya Allah ya Rabbi ayo hitung kurang sapoena neuleuh dina HP teh ieu nu haram teh hitung kuari kurang teh dina mata urang neuleuh dina HP nu mangpaatna sakumaha kalkulasi ta urang boga HP teh ulah mikiran ieu mahal ieu sokean bu ieu mah non boga ieu naga anu pohara luar biasa hitung ieu teh kamangpaatan jeung madarat teh itu sabaraha dina sapoe urang neuleuh HP teh nu haramna sabaraha anu meunang pahalana menurut urang sabaraha suara HP eta teh teh depan eta musik bermacam-macam teh sabaraha itu madaratna mangpaatna sabaraha. Masya Allah lamun dihitung kamangpaatan nu bernilai ibadah dina HP teh ieu misalna sakintal sementara nu bernilai maksiat ieu adalah saton ieu hitung kuari itu 1 hari lamun 2 poe sabaraha ton sabulan sabaraha ton cukup boga HP jang paket ka neraka bae ge. Masya Allah muhasabah hitung datang ka dieu Gusti nu agung Masya Allah payu jazikum bi ya Allah pan aya jang bisnis kiai bisnis pan ieu teh boga grup kiai aya grup barakatak sagala laju pan asup ka dieu teh ieu miluan grup orenganan nu asup ka grup eta teh mantan kabogoh baheula
pan laju nama eta ongkoh ustad ongkoh kiai lantaran ilu dina grup eta teh pan laju aya CLBK sagala. Cinta lama belum kelar, jadi dek dianggeuskeun di masa kolot ku oon. Masya Allah, ayo kumaha hitung manfaat madarat itu, muhasabah menghitung daripada engke bakal di alam akhirat itu. Kuari barangku orang dihitung teh Gusti orenganan loba maksiat kan orang bisa ngangkat lengan bari ngecelakeun cai mata teh beristighfar ka Gusti Allah, hampura Gusti, Masya Allah, Allah resepkeun luar biasa ka jelema anu kembali ka Allah, kan eta luar biasa kuari mah di alam dunia. Terus kurang ditaekeun ibadah teh terus be ditingkatkeun, itu sangat manfaat anu sangat luar biasa. Ulah sampai hai saudara Haji Pendi siap terbangun dari dalam tidur teh setelah kematian. Kuari hudang mah kuari memeh maut. Masya Allah, bangun urang teh hudang memeh maut itu manfaat, tapi jangan sampai kau bangun setelah kematian la tanfa'u, tidak akan ada manfaat. Jojoakan geus paeh kaduhung sagede gunung, kaduhung sagede gunung, terus be ieu naon hartina kaduhung. Tuh deuleu Firaun alaihi laknatullah ketika ieu ditempokeun dina sakaratul maut, dina eta teh pas mencelang kematian, pannyana kakarak sadar di dieu. Masya Allah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Firaun ngacoak, taulah iman ka pangeran Musa, pangeran Harun. Tapi kan apa arti sebuah amantu bi Rabbi Musa wa Harun setelah kau mencelang kematian? Kau mau geus paeh. Masya Allah, maka hudangna ulah sanggeus paeh, memeh paeh. Urang kuari ieu teh termasuk memeh paeh, mudah-mudahan bagian daripada bangun mengingat Allah Subhanahu wa taala anu bener-bener manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu kan engke bakalna aya bisnis, aya hubungan terus wow ke jeung jelema-jelema anu non muslim. Engke bakal nawau jeung para pejabat-pejabat nu teu ingat ka Allah Subhanahu wa taala ngajabatna, anu dina otakna teh hanya kumaha deuk ngeruk harta-harta rakyat. Teh ieu teh oknum para pejabat. Ari asli nama pejabat di urang mah marulus kabeh. Iman deuk nyaritakeun oknum para pejabat. Awas didukung ku Mama Pendi bakalna, di ku Ustad Pendi, ieu bakal kaseret ke bawah ku neraka. Masya Allah, ke dalam ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar sing hade. Masya Allah, mudah-mudahan orang dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu orang dicurahan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala, dibere taufik jeung hidayah bisa beristiqomah. Istiqomah dalam syariat, istiqomah dalam thariqah, istiqomah dalam hakikat, istiqomah dalam ma'rifat, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabihan ngajadi murid Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz, anu dibawa ku para masai sampai guru urang Al-Maghfurlah Habauji. Terus urang insyaallah menang syafaatul uzma di junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayat, di alam akhirat. Parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir, sebagian surga, sebagian golongan neraka. Mudah-mudahan urang kabeh kelompok rombongan surga Allah Subhanahu wa taala, kelompok rombongan surga Allah Subhanahu wa taala, anu urang insyaallah kabeh ieu teh meminum di danau Kausar sang baginda, anu berubah kabeh ngajadi ngora jeung kasep deui. Amin ya rabbal alamin. Geus kajeun Haji Pendi mah sorangan katinggalin.
bibarakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.